Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kawargi-wargi baraya bitanya lain wargi ka baraya Abah anu manco di YouTube Abah tadi itu ya Abah nuju neraskeun ieu wayang Arjuna ya kangge Kacileungsi pangitanya Kacileungsi Kresna Purwa Arjuna Purwa klasik ya ayeuna mah ngawitan bade diukir
ya tos kieu Arjuna klasik tadi teh abah teh nuju ngaresikeun pesenan Pak Asep di Cilengsi Bogor ayeuna hoyong motif wayang klasik aya kresnana satos kieu kayu ge nek teh ieu teh palinten pamunut Pak Haji Tatang oge pamunut Pak Haji Tatang hoyong anu model purna cenah. Tah ieu wayangna palinten Pak Haji ieu kantun ngantosan angwarna Pak Haji itu can beres warna upami angwarna nu biasa dianggo mah seueur ngan pamunutna hoyong anu dirawis urang teh saya kantun ngantosan we Pak Haji da ai wayang nama kos beres kantun nuan kantun ieu hiji deui pasadayana teh opat saya mah palinten stok pindah di Pandu kayak Gatot Kaca iya mah motif wayang wong gitu. Wayang orang nih si gerna tuh iya wajahnya kayak benten nih mah boleh rada nolol campurna ya apa nuju neraskeun ieu Arjuna
Kang Deni antusan Kang Deni lah. Kang Deni teh hoyong maktal pengintennya. Terus antusan rengseyeun sapaling. Kalau mingguan payun didamelkeun Kang Deni. Nah, ini nama panginten abah mah mun ngajelaskeun kan pesen abah pengintennya rada telat penginten. Nah, ya pesanan kami ke Cilengsi Bogor penginten nambah kieu ya Pak Asep ya. Jadi insyaallah lah minggu-minggu payun ke direngsekeun ku abah. Janten dinten ieu mah abah teu ngadetil karena mukir gitu, karena mukir ayeuna mah ngajelaskeun kangge karo pesenan ya, pesenana nembe kieu lah kantun pinisi saya kangge ka Pak Haji datang tuh atuh hiji deui insyaallah reksekeun sadayana ayo oge Pak Haji sabar we Pak Haji terus beres sih wayang antusan ieu antusan acuk gitu. Gitu we pengintennya. Kang Deni anu di Banjaran gitu. Pesanan Pak Deni panginten insyaallah minggu payun didamelkeun Kang Deni. Maktalnya Pak Deninya. Insyaallah. Aya nama dinten ieu panginten dicakapkeun heula dugi ka dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.